ayeuna keur anyar kawin leupan paduduaan pakaleng-kaleng jaga mah kalengna bakal leungit laras kitu ece raos teu calik di dieu sajam bari sholawatan raos diukna nepi ka subuh ngeunah teu da cangkeum leres kalau di rumah tangga mah gek si eta deui leres aya teu bosen ka salaki aya da aya bosenna geulis mah aya beakna kasep mah aya laahna geulis mah urang engke jaga bakarai kasep ge bakal aya leungitna naon atuh goraheun urang jaga di payeunan Allah lamun teu diniatan ibadah mata kuai fi ayeuna tancepkeun dina hate Gusti abdi nikah teh sejak ibadah sejak nyumponan kanu jantan caroge sejak nurut kanu jantan ibu rahma maka timimiti detik ayeuna bungahna aing bakal jadi ibadah capekna aing bakal jadi ibadah senyumna aing kasalaki ge bakal dipandang ibadah karetian